Oke katingal di payuneun ingkang rama aya obor. Ieu teh silokana obor kanyaah kadeudeut anu janten rama anu sami harusna mah sareng ibu rama teu nyaangan ngoboran geusan kasalametan oge ka bagja anu janten putri kadeusna. Sakali judinya neng ke baris menuju pelaminan, baris ngadampa sinjang beteh seueurna 7. Ieu teh silokana tingawitan dinten enjing sabada diakadan status neng bakal benten ya. Kemah janten baris ngambah alam rumah tangga. Ayeuna mah masih keneh alam lalagasan. Kunaon digambarkeun we teh ieu teh nah dugia dina ngambah bahtera rumah tangga ngawaratah dina ngarumah tangga sing pinuh ku kabagjaan rumah tangga. Salajengna neng ke baris disiram ku cai. Ari cai teh lambangna kahirupan pakepalanya. Moal aya kahirupan upami teu aya cai. Kunaon baris dikucurkeun ka salira neng silokana neng margi enjing bade di ngajatuh keramik bade di istrena mugia neng dina kaayaan suci dina raga badatna. Cai dicampur kembang. Ari kembang endah teh kembang bu teh endah teh kembang teh endah kembang 7 rupi
siloka kembang bakal seueur anu mikaresep, seueur anu mikanyaah mikadeudeuh mikaresep nya ka kembang. Mugia neng oge dina ngarumah tanggana seueur anu mikaresep mikadeudeuh mikanya. Oge kembang teh seungit ngadalingding. Ieu benten silokana mugia rumah tangga neng sing tiasa nyeungitan kulawarga. Seungit ngadalingding sapertos kembang tiasa ngangkat harkat derajat kulawarga. Sajabi tidinya cai teh dicampur bakepala di dia bentennya aya cai dina botol ke baris dikucurukeun baris dicampurkeun karena cai kembang kudu janten ibu ramakna ngahaja nyandak cai ti pancuran Ahmad ti pancuran Cikahuripan. Ieu malah mandar kucuran cai ieu campuran cai ieu tiasa ngandung barokah gesan kasalametan sareng kabagjaan teh. Terakhir dina cai oge dicampur aya artos seueurna 7.000. Kunaon angka 7 mah angka karamat. Ieu teh silokana mugia neng dina ngarumah tangga sing kapendak dunya barana sing janten jalmi anu berat beunghar sugih mukti rea ketan rea keton bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah sarta sing tiasa janten kulawarga anu jembar harta jembar hartina tiasa nulung kanu butuh nalang kanu susah mere maweh kasasama. Ia benten harapan-harapan tina siloka warisan ti para luluhur urang Sunda. Rubina eta wae mangga urang kawitan. Supados ngadeg wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah damel wiwitan ngebaca asmani pangeran nu maha welas tur heman kasadaya makhluk nu kumelih di jagat raya ieu. Dina sonten ieu kalayang nuntut ridho Gusti anu Maha Suci. Sejenis curug catur para leluhur kapungkur medar adat budaya di Sunda mangsa dihara alari paranti warisan tinini ahli sejangat warung tutungkusan cupu manik mustikaning kahirupan dina pidangan siraman calon panganten malah mandar di Sunda tetep nganjur di Sunda tetep nganjur ajeg patuh ngapak dina kasundaan alias ulah kasorang jati kasilih kujundi anu langkung utami mugia Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun kasalametan binarum kabarokahan kanggo anu gelis neng nu kita Bulan Sari putri kadehes kersana Bapak Ayo kali mamah cucu anu dinten enjing bade diistrengan sejahirup ngahiji ngejatuh rami mungkas mangsalalagasa sareng hiji jajaka pilihan anjeuna anu jenengan Cep Ipan Budian Pon Jogeri Mitra Sadaya tawis acara dikawitan mangga urang sasarengan ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat Sunda siraman calon panganten duih kawitan.
jejak kami pada nia sejak ngambah sagara kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Geus jimat apa ieu ober ku apa disimpen nanging pamudah-mudahan caangna tetep naprak ke diri salira mugia hidup aya dina kasalamatan sareng kabagjan. Bismillah. Lilin disimpen. Gelis putri mama condok karena waktu ninggal karena mangsa mama lentenya gelis ayo nama hidup geus sawawa geus rumaja putri malahanan dinten enjing baris kagungan pangutan ieu aisan ku mama bade dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna ibu sareng Rama saralik dina kursi neng mayun ka ibu Rama calik deku di payuneun sepuh payus pisan jalaran neng enjing baris beber layar tarik jangan payus dina danet ieu lembut pidoa sareng pangampura dina janten sepuh dikawitan neng madep kana janten ibu ngageser kawitan sekali yuuh kana pangkonan ingkang ibu yuuh guys panangan mama musabat pas-pasan mangga urang pembungan kusadayana kumaha kendalisan anu geulis dina mundut pidoa sareng pangampura dina janten ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, anu ku abdi dicinta langkung tipayu abdi sejak mahatur teu ribu nuhun laksa ketik abdi karena saya anu parantos dipaparing cinta abdi. Ma, salami mama anu parantos mengandung abdi salami salapan sasi siang kalian wengi
Bandungan pedal panglawan tinu janten Ibu Ranggo anu janten Putri Karisma. Lilis anaknya putri mama saurasna kasedih mama tidak dapat ilmu yang eta lain ku sabab kapusinga indah anu jadi anak segala kesalahan tugas nyeti lampah kuhinga kemang bisa katukang tukang ku mama dihampura ku mama dihampura kami anu ngalantaran ke mama sedih banget itu ya eta keberan hati itu anu jadi anak asa kabar hingga ku mama dosa itu mama ibu keluar masa amat itu terasa gening hidup tulis nu harita ku mama jadi timang ayeuna parantos dewasa parantos hawawan mancing di lampah rumah tangga yuk cekal surah rasul mapai lacak papandul adam sampai mana gelis sampai mana gesurat tentang di rumah kawasan hingga tidak hidup anu gelis cengkang akep ka mama akep heula. Wajan ngageser calitna madep ka ingkang rama madep ka ingkang rama sumujud dina pangkonan anu janten rama urang Bandungan anu gelis pada nundut pidua sareng pangampura tinu janten rama mana apa aduh kok abdi tolong ini hormat aku lupain abdi om sejarah hatur kedua karena selalu pika sayang apa salami apa anu parantos na juga abdi tenaga bedah apa jangan sudah angkatan ngabelaan abdi apa dina damit ini abdi tidak pernah tutup bisa ada tidak samudaya apa-apa tidak samudaya dosa berdosa rumah apa abdi bisa rapat apa abdi sering bahak apa rumah apa Ukia apa jembar mana terasa ngabung karena selalu apa abdi apa tidak dapat ini abdi ogi bedawi tidak kari bawaan besar rehno kita lagi dan enji abdi sejak nambah alam secara rumah tangga abdi sejak berbaktikan jantung saroga doakan abdi apa doakan abdi ukia sedang merupi kesayang apa tutus dipeparingkan ke abdi salami digentos dalam doa
tasih dina pangkonan ingkang rama. Gelis jimat apa kadeudeut apa dihampura pisan gelis anaki dihampura lahir tumekaning batin estuning Balungbang Timur caang bulan 14 jalan gede Sasatua tegeunang kemarin samalah memeh pok oge hidup minta dihampura apa geus leuwih ti heula ngahampura geulis kolot naon pingaranunana nu teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi aneh geulis anak jimat apa satemena dina danget ieu dina jero dada apa pagaliwat dua rasa antara bunga jeung sedih ari bungahna saha kolotna nu teu ngarasa bunga reh jadi anak dari sepinangih jeung jodoh sarta mugia jodoh hidup dinten enjing mangrupi jodoh anu pasti tinu Maha Kawasa ari sedihna meureun urang teh geulis bakal papisan moal bisa econ danyol gogonjakan seperti mangsa-mangsa anu geus kalila di dieu apa pasrah geulis nampi kana kodok jeung kodar titis tulis Gusti anu demi keur kabagjaan diri hidup apa hidup ditinggal ku salira brah geulis anaki geura tuturkeun panutan hidup sarta bektikeun yen bener-bener hidup teh hiji istri anu sajati anu tumut taat madep anu jadi salah geulis anaki kadeudeut apa kanyaah apa jeung mama moal aya pegatan geulis lir gunung tanpa tutupan sagara tanpa tepung salawasna ocor ngagelentor lir cinyusuk nu taya saat keur leutik nya kuleutikna geus gede nya aku gede sampai hidup geus garumah tangga insya Allah geulis apa jeung mama baris tetep mikanya ka diri anaki amanati apa geulis omat saban detik saban wanci saban renghapan napas urang kudu tetep emut kanu nyiptakeun urang nyatana Allah aja wajah urang ngan sakadar umat anu teu daya upaya sumujud kanu Maha Kawasa rapetkeun taar hidup saban wanci rapetkeun dipang sujudan sarta laksanakeun salat anu lima waktu insya Allah geulis insya Allah baris kahontal kabagjaan di dunya jeung apa munajat Allah Subhanahu wa taala mugia hidup dina ngarumbah tangga runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga silih asah silih asih sarta bisa ngawujudkeun hiji rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan oge mugia hidup di peparingan rundayan anu sarol tur soleha bra anaki bra didoakeun pisan ku apa mugia diijabah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin
anu gelis akrab ke apa salajengna dina kesempatan ieu Neng Novita bade ngawasuh dampal sampean anu janten sepuh di kawitan madep kanu janten ibu painan ibu geus